Cita-cita orang, cita-cita apa? Langsung ke grup anu katilu ya, mangga ya geuna obrek. Cenah sing rame ya nya. Soalnya kemarin kreasi seni mau acara rame. Dangdut meriah ieu teh mah aja alhamdulillah. Tablik akbar keren bingung mustamina di ayeuna. Abi teh nyalira di dieu teh. Abi ka teh sareng artis. Artis anu wah eta mah tos terkenal. Maupun di alam dunia maupun di alam astronot. Kita panggilkan Ariel Noah. Tuh, Ariel mana Ariel? Pikiranku dapat mengerti, kaki dihanap-hanap di luhur aye. Ariel mana A? Ariel mana A? Iya. Mana kalah jauh di gitu tuh. Udah nih main. Nah kalah jauh atau dia jeung Mang Hendi. Ariel A aya Ariel. Iya Ariel. Ariel boy. Ariel. Mun maneh arah. Ieu teh nu dipanggil teh Ariel Noah. Aing nu dongkap asbak beuka kumaha ieu teh? Lain asbak bekal. Naon ka dieu gitu itu anjing. Oh lagi minu tampil yang balapan meriahkan 17 Agustusan yang 77. 77. Kok atuh sambutan heula, urang mah di geus sambutan. Geus maneh? Geus atuh. Bener. Kumaha sambutanna cik? Atuh, contoh. Atos pantane sok eta oblek sambutan. Di mana? Ah, masalahnya banyak canaknya sadayana. Sambutan heula blek. Siap tos antosan. Penontonnya ya Allah ya Rabbi abi Aya PRW, PRT, siap Karang Taruna. Sok sambutan heula. sambutan. Jadi brandnya itu pan di RW 8 ya. Urang teh kudu ulah ieu ulah ngerakeun atuh Atuhnya atuh gua ngerakeun abi merek terbang gitu. Sok. Urang teh pan di dieu teh aya OP di dieu nonton ya. Jadi itu teh tujuan nonton. Sok sambutan heula atuh. Era Sok siap Pak Boy. sok terus ya sok. Jadi Blek itu teh aya awewe galulisnya. Nungguan oblek ka tadi. Sok sebutan ulah nyerahkeun isi. Sok buru. Blek pan enak teh pannya 17 Agustus teh geus lebih Blek. Oke, Aku sebutan ulah nyerahkeun. mohon bade dan terang abi. Mohon Sambutan. Mohon sok sambutan heula isin. Jadi Blek pan urang tadi kamera tuh Blek kudu HD tuh. Oh, era itu isin tuh. Pantus tos kantosan sok sambutan Terus, aduh kalur bantu. Ka pemuda-pemudi Karang Taruna RW 8. Sok. Sambutan deui. Atur nuhunkeun sok. Jadi Blek tuh kan kamera udah ditoke sama Blek tuh. Sok. Halo kamera. Ulang isin kan Blek. Sia nu ngerakeun mah aing nek ngomong disambut di tital mah ngomong. Wanita ka urang. Urang sarua. Mereka tadi rek nyanyi. Nyanyi atuh Sakit tuh nyanyi. naon? Nyanyi. Oh siap. Penonton, aku mohon maaf, suaraku agak serak-serak basah. Gini bola. Serak basah gini bola tuh. Hei segar. Deh atuh. Mali. Penonton, aku mohon maaf, suaraku agak serak-serak basah. Gini bola. Ieu mah serak ulah ngerakeun, soalnya kudu HD atuh. Lagi. Aku
mohon maaf. Ih, betul, mantap. Anjing siap ini. Suaraku Podi pun Ya Allah, ya Robi siap budeg, jaba congi, jaba bodoh, jaba gering, jaba gelok. Edan, kumaha? Suaraku agak serak-serak pas. Kita tadi ngegawekeun ya. Ah, ayo. Penonton nyanyi punya. lain rek mana cita-cita rek jadi naon sih? Cita-cita Urang cita-cita baheula abri. Mana emang mau lolos atau jadi seleksi na oge? Nah, mau lolos. Ya untuan. Atuh kete mana mun Kela. Abri angkatan darat. Udara. Tuh bisa hariber tapi nah bisa lolos nih. Ya teman dulu lolos, teman mau bisa lolos. Nah, Untuk uhan. bener ya teh. Aing ngedek jadi Engko pisan. tilam mana yang kau jadi tentara, kau jadi pemadam kebakaran, kumaha? Nah, udah buka bakaran mah urang eta cita-cita yang sangat ditunggu-tunggu hayang kalaksana we. Juga aya lowongan tuh. Aya, Bener? Aya. Kita gawena kumaha? gawe nawa. Lapor ke ibu nak. Lapor komandan. Heeh. Di sana ada yang kebakaran. Wiu. Buah, sembur langsung aja gitu. Contohan atau Contohnya iya, praktek tanya. praktek. Iya, tanya. Lapor komandan. Di sana ada yang kebakaran. Wiu. Anjing. Eta. Kurang cobaan, ya. Lapor kemana aya kebakaran di sana kebakaran. Contoh, mana sok contoh? Oh, lapor kemana ada yang kebakaran harus disemur. Wiu. Kela mogok kela tuh. Wiu. Lapor komandan, ada yang kebakaran di Poleh Wetan. Pakai semur, siapa aing teh geus persiapan teh. Hah, itu. Lapor komandan. Di Poleh itu aya yang kebakaran komandan. Nah, mobilnya mogok kela. Kita make di semur. Kieu. Contohan kurang. Lapor komandan ada yang kebakaran di sana harus disemur, Bang. Sih mah asli wahinya nih. Mana emang? Sekali deh ya teman-teman. Bang Hendi. Bang Ajo. Pokoknya nama RT RW 08 masyarakat atau tos ieu kru Cangkedong TV hatur nuhun sageung-ageungna. Bili aya nu ieu. Ieu keun. Adik-adik. Punten ke sana Punten ya. Pak RW sadayana udah putri. Karena punten di sadayana jeung sarehat pokona mah RW 8 panjang umur digambil ke rezekina. Amin. Pakasabana lancar Amin. Cita-citana tercapai. Amin. Namun yang aboy aya satu kata. Naon? Sing jomblo saumur hidup. Amin. Cita-cita yang kawin sama nganggur. Suk-isuk ngopi bari menang menta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak main band enak teh poe. Woi, tunggu. Ada deh ya.